cadas pangeran Mugijieun kun sawiyarna. Sampurasun. Wilujeng sumping sadayana dinu podcast carita tumbal-tumbal cadas pangeran bagian kadua. Ayeuna di dieu abdi bakal maturan baraya salami genep nepi ka 7 menit kapayun. Nya tepangkeun nami abdi Farel Safrilian Putra Deslava. Teu seueur nyarios deui, mangga sadayana wilujeng ngadangukeun. Horeng rak-rakna eta sayang teh lantaran aya nu maledog ku batu sagede-gede muncang. Batu-batu nu ditenggorkeun pating beletak basa upas jeung mandor lalumpatan di udak engang teh. Ngan eta batu teh tepuguh di lebah mana-manana. Upas jeung mandor lalumpatan tlungjleung kasusukan nyingkahan engang. Ari soldadu mah langsung nguru tendana. Jep nu cikeneh ribut teh jempe. Nu kadenge ukur sora manuk kawas nu patembalan ngajauhan. Padahal waktu jedor sora bedil manuk nu recet dina tangkal asem mah malabur sieunneun. Ki Uda nangkuban keneh nangkep sirah. Inyana kageteun ngadenge sora manuk kawas kitu teh. Cek pikirna mun nya manuk pasti malabur sieunneun ku sora bedil. Ras inget kanu ngabletak kana tangkal asem kawas paaduna sora barang teas disusul ku rak-rakna sayang engang. Buah rak-rakna sayang engang teh lantaran dibaledog tapi saha nu maledogna cek pikirna. Sanggeus engang teu narajang Uda sabatur-batur narangtung deui melong Kitasim nu geus ngalungsar jadi banusan. Mandor jeung Upas daratang deui nitah sababaraha urang pagawe ngagotong Tasim. Kahayangna nu kerodi mah eta layon teh dikubur, tapi ku soldadu ulaheun cukup digulutukun kana jungkrang. Nu ngagotong teu bisa majar kumaha. Hampura Sim, cek nu ngagotong. Memeh ngalepaskeun layon, inyana ngusap cipanon dina pipina, saterusna diusapkeun kana beungeut mayit. Kitasim mungkas lalakon jadi tumbal jalan. Jadi parepeh patali marga keur kamamuran negeri Walanda. Ki Uda ngahuleng ras kana carita-carita nu nepi ka manehna. Loba pisan korban alatan eta jalan teh. Pipikaranana ngulayaban nyusut jalan Anyer, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, parat ka Cirebon. Ki Uda ngarahuh. Beja nu pating sulusup kana ceulina nyangkaruk dina batina. Jalan nu ngendat meulah jaga tatar Sunda di embrat kesang jeung getih rakyat. Harewos bojong bukti lalakon ngabarige dina pajaratan tanpa tutunggul. Urut bugang pasolengkrah nu ngagantung jeung ngagulawing jadi ngaran tempat anyar. Pasir Gulawing, Warudoyong, Lebak Bugang jeung sajabana. Jadi kembang carita rahayat nu teu weleh ngadunungan. Peuting eta Uda nyileuk. Nu kasakseun tadi beurang hese disiekanana rurupaan Kitasim napel dina kongkolak panonna. Kitu deui jeritanana nu panungtung. Kadenge wae asa ngesetan mamaras rasana. Rakyat pantaran Kitasim teu bisa majar kumaha. Ukur wasa pasrah sadaya-daya. Kekecapan mangga sumuhun dauh jeung ngiringan tara jadi jampe balai da akhirna mah dipaksa kedal ucap ampun jeung tobat dina napas panungtungan. Uda malik sarena blak nangkarak. Panonna nembus lalangit saung hateup eurih. Hujan miripis kadenge paralakna ninggang dandang daunan. Tapi hate Uda teu matak tiis angger ngadegur asa direrap. Aya karep rek narajang kumpeni harita keneh tapi mun dilakukeun kalah wowotan malah nu bakal jadi korban teh lain ukur manehna wungkul nu teu pipilueun ge pasti kabarerang. Moal boa harita keneh nu rodi teh dijajarkeun di embrat pelor soldadu
Ras inget ka sababaraha urang baturan jeung sobatna. Mun araya di lembur, meureun aya nu bisa dikumahaan, tapi da aya mah keur marunggah haji nu cantang tu iraha-irahana marulang deui. Mingkin dieu rahayat mingkin sangsara. Lepas ti Verenigde Oost-Indische Compagnie atawa VOC, pangkumpulan sudagar urang Walanda nu ngawasa Tatar Sunda teh pamarentahan Walanda. Soldadu nu balawiri di jalan-jalan najan katelahna angger kompeni. Seperti waktu kerja di tentara VOC, ayeuna mah tentara kerajaan Walanda, tentara pamarentah. Soldadu nu mancan gawe purah ngajaga di tempat Rodi ge angger katelah nama kompeni ngan aya bedana nu ayeuna mah leuwih garalak. Kituna teh da tentara nu ayeuna mah purah perang lain ukur ngajaga keamanan para sudagar Walanda. Nya pangaruh ka anak buahna ge gede kacida. Upas jeung mandor di tempat lakon gawe nu jadi bawahan soldadu ge mingkin garalak. Robahna pasipatan tentara lantaran pangaruh ka pamingpinan ti luhurna. Pamarentah Balanda kacida hayangna mertahankeun nageri jajahan tina ancaman Inggris. Kulantaran kitu arinyana ge metakeun rupa-rupa tarekah. Balukarna rahayat mingpin ripuh lantaran loba kawajiban nu misti ditedunan. Rodi ge kaasup kawijagan anyar pamarentah. Rahayat kaum lalaki dipaksa lakon gawe nandonkeun tenaga geussan kalancaran pamarentahan. Sakumna rahayat jajahan di Pulo Jawa nu padumukna nampe ka jalan nu keur dijieun diwajibkeun ngalaksanakeun Rodi. Sina nyieun jalan nu ngendat ti Anyer tungtung kulon Pulo Jawa nepi ka Panarukan tungtung wetan ieu pulo. Udah mikir inyana neangan jalan geussan ngahampangkeun Bang Baluh rahayat. Cek pikirna mun teu mah rahayat kudu lakon gawe pilihan we barudak nonoman nu bele kesenteng keneh ulah nungges rarempo atawa nu gering atawa nu can sawawa. Tapi pipikirana kitu teh dibantah deui ku dirina. Inyana teh yakin mun pakarepanana aya nu ngahaminan. Hatur nuhun kasadayana anu atos ngadangukeun bagean kadua dinu ieu carita. Kapayuna bakalan dilajengkeun ieu carita ku rerencangan abdi nyaeta John Peter Pamuji. Bagian abdi sakieu wae nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.